Geus hese tah pepelakan teh. Nah, wae tambah deh cuaca panas, cai eueuh jang mandi-mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, kuari di pasar harga ditaikeun. Sementara pendapatanana leutik teu kauji ku nya. Jualan ku nya. Jang dahar jeung jang nginum. Dijualan jang dahar jeung jang nginum. Cai eueuh, pare, gandrum teu jadi. Kemudian harga di pasar melonjak luar biasa. Dijualan nu aya geus beak, dahsyat jasa. Tah eta teh teguran ti aing, ditambah deui wadrop. Mak mulia ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dididi ku lingkungan indung bapa urang, sanajan indung bapa urang baheula teu bener. Anu bapana tukang main kopro, anu bapana tukang judi, tapi mun ditanya mah, "Bah, ai pangeran sa Allah, sia, ulah salah." Padahal tukang main kopro. Eta hebat tah bapa tah. Ulah salah sia pangeran mah. Mun ditanya deui, "Bah, ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro." Ulah loba omong. Main mah main cek cenah teh. Nyaweun Allah ge, aing main teh teu boga duit. Nu mabok, bapana mabok, wah budak luar biasa. Keur ngabudak, molotot batana, tanya ku anakna, "Bah, pangeran sa Allah, tolong." Keur mabok, Allah keneh bae. Eta kan hebat berarti. Urang teh dididik teh ku lingkungan, mun tak sing ade lingkungan eta. Urang dek masantrenkeun anak bae, lingkungan sing ade. Masya Allah. Nu mantep kurang dek nyeun sakolahan mah neangan nu rame, tapi kunaon tuh dek nyeun pondok pasantren mah neangan nu sepi. Ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyeun pondok jeung jurig ka hijina ge. Udah da tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi. Urang teh ge jelema cara nu nyeun pondok pasantren. Dia cuma nyeun pondok ditu embung lah punan rame teuing, embung. Embungeun budak santri. Coba di ditu embung rame teuing. Coba tuh di ditu tuh. Wah, ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu gede jauh ka ditu tadi dinya tah. Emangnya nama resepna jeung kuntilanak. Coba ge nyeun sakolahan. Ditanya sakolahan juk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame. Beda tuh. Neuk ngabangun bae beda. Mun neuk nyeun pondok pasantren neangan nu sepi. Teu sieun murid teu sieun. Yang teu maksud boga murid. Nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem. Tah mah muridna deuk aya deuk eueuh. Cenah eueuh muridna. Iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun. Geus cukup boga murid jin bae gitu. Iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh bae nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame moal aya. Tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame. Berarti geus lain deui tah. Awal berangkat teh geus lain. Komo deuk nyeun sakolahan rame di cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu. Di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae. Ai pondok pasantren mah ditilok ngitung sungsuhunan. Baru nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok. Eueuh kadenge anak camat mondok pasantren eueuh. Eueuh. Cuma cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola. Ngan gosob ngaran. Ngagosob nya nama ngaran pasantren. Wahayan pasantren salap anak boro-boro anak camat, anak lurah ge moal lain. Cenah anak bupati pasantren teu ceuli. Lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah. Aju anak nama pasantren we sia ulah nuntun bapa lah. Bapa ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu. Teu paeh da kirup jeung kiai ka ditu. Aya ge kos kitu. Kadenge anak bupati pasantren. Tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai. Dek calon bupati kiai di bawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek bengek. Hayu, kiai teh ditah ngomong hayu geus beres bae
kiai jana geus jadi bupati, kiai nyungsep. Si ada kiai sia mesti nyungsep. Aing ngabejaan we ka sia. Nyungsep sia ka jadi kuku lagi. Nu geus ge nyungsep. Cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep. Ih, ulah saga naon sebab atuh jana mah ka urang teh leudek ngaji. Urang teh deuk dipake kokosen. Koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu. Teh kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen. Kiai bebedak lawang tah kos kitu. Aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur. Aduh, sia kitu kabeh mah geus. Nu geus cara rungsep. Ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai. Hiburan lebaran. Atuh alhamdulillah cenah calon bupati datang Bu, alhamdulillah kabantu cenah masyaallah. Kunaon kabantuna? Tuh majikan kabeuli baju bagus, kula gitu keneh. Bu samarenda loba jasa cenah. Pantung-tung sama masyarakat ge kabere tuh. Jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh. Nuhunnya dukungnya bener hari itu mah didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah. Santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah jak kiai kos kitu ye kira-kira ge cenah ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolong teh masyarakat panjana disumbang dibere ku kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol. Ada lo tolol kabehan. Mungkin cek masyarakat mung aing ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing. Nyatuanna sarua lah embung. Mungkin nurani teh bisa dibobodo. Nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang kiai nu bersih. Tolol teh coba eta. Pan tinggal kiai eta bae. Ngomong deui sapeker. Woi, budak karaji atuh. Pasti disumbang geus geus. Kiai bae ngaji jeung pemajikan. Arembungan. Dinonaktifkan. Masyaallah, mantak sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik we jeung Allah mata. Eta kos kitu ya Allah, ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marufil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadahanan apik jasa mah atuh eta ulah dah kieu uci mah loba omong cek eta wes ulah ya urang kieu oh iraha meunang untungna cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos urang teh ngeunah mangan taina di hulu kita urang blor tah urang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad
bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Mekah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macam hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima geus eta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aitana ieu geus bae tama patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta aro'aitana bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari aro'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolaburu yak bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ro'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu ceuk ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir aro'aita teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah aro'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi ta'ala in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah henteu menta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu mah kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab belum dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipenta kuku mage atuh moal mentana maka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karara itu belum ai nyembah ka batu ai nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku belon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir Bukhari leuwih belon malah mah tuh teh lu baraheula teh ku sekarang itu tah au atatkumus saah atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi engke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka palingnya terjadi kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana sebab naon sebab aya ngadu gugus disebut galaksi pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur
dicaritakeun hiji planet teh kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi. Tidinya lah aya 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsun sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Omar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan salah satu planet cek perhitungan Amerika ieu aya anu berantem gelut. Nah, maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi. Ragag, cegur. Nah, ini diperkirakan ragagna teh di Amerika. Cek nyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus gejeup-gejeup. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajatnya geus dihitung. Nah, ieu tahun 2000, tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah, dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah, bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek cenah dikacitrakeun we geus. Entah kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa lo Ki Haji. Lah Ki Haji na ge sok kacitra ieu. Ditu ku jadi keur diopenan digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta biayaan eta ge sabaraha triliun dolar nya supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada ieu bakalna di dinya nyana nyaritakeun kiamat. Bisa bener bisa henteu. Bisa bener menurut perhitungan, bisa henteu kakawasan Allah, bisa henteu terjadi. Sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap. Ih, atuh tambah serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib. Eta mah ngaranna urusan gaib. La yariful gaib ilal gaib. Oh, nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib. Teh, atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh. Di bulan puasa malalodar sabaraha. Jancan turun planet nya modar. Ya tuh guys, nu penting orang mah andai kata terjadi paeh misalnya, nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu batal hese teuing sih masyaallah. Janu teu gempa teu perang ge modar bae. Malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh. Can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik. Anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir. Teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid cakna lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Ndeu kumaha coba eta. Matak makin mantep kayaknya nama cokot senjatana. Ayo, kuari masih kuari. Berangkat perang terus. Di orang mana jangan perang ya nak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut serahkan semua hasil bumi. Yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu Pak. Yang penting nggak perang aja. Ruh perang geus eueuhan. Komo nu boga yayasan anu bangsa di pemerintahan ka perang teh meureun ka kulu. Ulah. Tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang. Perang gitu cak. Abe beres cak. Aya nu hayang perang nu kos kitu. Aduh, ini udah gansip. Nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah diulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba. Datang ke kuari Irak mah Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata
apakah diserahkan ke Amerika? Cadu kudu nyerahkan ke Amerika. Kehelanan caknya. Malah berita ka urang mah tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar. Eueuh komusa di Irak malah diulah-ulah. Jangan. Kenapa? Enggak ada mainan. Mainan saya kira diome Pak. Tentara teh eta teh kayak Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Ye tah neuleuh peta politik pokos kitu. Mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu-anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah. Nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok. Bere aing. Mun teu dibere dileg-leg sia ku aing. Ayo. Beye. Bere aing. Ngutang deui sia ha. Ka IMF teu ngutang awas ya ha. Urang nu dikakecek. Urang nu dikakecek. Kos gitulah Amerika mah aset teu boga, hayang nyaplok perang terus. Hadang Amerika itu perang yang ke Irak nya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang, kena asup. Ujiannya sekali ngabom dari rarang sadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu. Kos nu menang padahal ele. Mentak Iran nantangkan terus. Ayo kuari perang, ayo. Dek di mana perangna? Asa ulah di negara aing bae cak Iran. Dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia. Dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen. Teu daekeun. Kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing. Geus loba dana, mentak urang bae nu dikagejeg mah. Teu karasa padu urang. Urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah. Irah ngahutangna tuh, sia mah teu nyaho. Per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang. Irah ngahutangna tangkorak sia bareudana. Nyana mantak lamun ieu disuntikkeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangan di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula beujir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang menceritakan negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ini negara orang lah anu pakai kokose pinter kabalinger lain nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh ka mangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun pecat nya geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek gara teh sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya sanunya aho di kula ge aya terus ngangon keboba da eta bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayeureuk mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagi teu
kasalian Allah tad'una yad'una syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetep nyana ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah satjasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi trifungsi multifungsi geus teu kudu make tihang-tihang ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat beres Jumatan piceunan eta jadi bae badminton di jero jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh beusi dek transaksi beusi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos kitu masyaallah masjid mah lain sambarangan ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari masyaallah teh gara-gara PKS tah geus salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas di dinya Jumat di dinya salat di dinya badminton tenis meja di dinya nyaritakeun segala rupa urusan politik di dinya urusan ekonomi di dinya wah hajatan di dinya nanggap band di dinya sarua iya kata ge nanaon ade jelema kokos kieu iraha itikafna oh bari nonton band ge itikaf teu naon tangkorak sia mah cabok bisa ku aing sia iya masjid teh geus dileungit teh dak alhamdulillah ka urang mah tapi Yogyakarta bagus berhasil sabaraha teh nu dibangun seperti eta Jakarta kitu keneh nah di berbagai daerah Banjar tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu sing serikeun ku kiai-kiai ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar geus bari mah tinggal jenggotnya saja naonan geus PKS sing ade geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah mana tah Al Ittihad luhurna masjid handapna kos kitu sarua ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur sarua bae hampir nih paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang ka neraka mah gua ngan ngabejaan doang gua mah ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodo kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bicara pepetek inget ka Abah kalau inget ka dongeng Abah bisaan ka Abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade beusi aya nu kieu cek jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lompatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisaan da Abah dongeng masyaallah nu mentek ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamauna pepetek mun teu dicabok sia ku kiai ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae nya kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa masyaallah tukang nanasehat dan pepetek pangheulana kajaring nyana
atuh disenserikeun ku lauk nu sejen pancena mun aya jaring titah lumpat pan nya kadinya nya seri tah lauk ge seri serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring tah eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin aduh Gusti Allah bagus. Oh, jadi kiai pepetek tuh. Nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi ta'ala jahannam geuninganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnalat tanfa'ukum paduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jahannam teh nya lagi isinin kapatu ka Allah bae bal iya balikah menta na teu kasasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngaleungitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan wa tansawna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Wallahu alam bimuradi Muhammad ye maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim memeh deui berbagai ka nabi-nabi aya Nabi Sulaiman Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna Nabi Lut eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul ta eta teh datang rasul teh fakazzabuhum dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa henteu dibohongkeun heula kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman henteu dibohongkeun heula sarua kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi dibohongkeun heula sarua bae kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi henteu dibarongkeun heula dicemooh dikucilkeun diusir dicaci dibaki unggal rasul kitu Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena jaheuh olingan tuh mata kurang ge dakwah ka lembur aju nu ngadarangekeun balik ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi lah emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun orenganan rohna teu nyambung roh panu endek ditarima teh roh nu neuk narimana ucapan kiai teh nu narima urangna roh lamun cau sungut cau mun cau sungut tah pas kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana roh urang mah murni roh urang teh murni sih hade mungkin sarua nya ge narima sanajan tukang main ieu nyana tukang main nyana ge sadar ulah nuturkeun kieu eta teh bener cek nya nyana bener tah tukang main ge mungkin nuturkeun kieu ulah anak mah ulah kadinya kalau itu baik kiai nu bener
Emang abah bener, ulah nyari tak abah bener. Abah ge teu bener, atuh nyaho kadu bener mah. Ngan abah nacan bener. Jadi nyaho abah ge kadu bener mah, ulah kasih eta teu bener tah lagi gol karta mah. Nyahoeun tan nu mabok, nu main, nu judi nyahoeun, ulah kadinya bener. Kiaina. Padahal nya ge bangsa mah. Namun diteliti, bapak kau udah kadinya teu bener. Emang abah nyaho teu bener rak? Sarua jeung aing. Pan sarua jeung aing antri bupati. Aing kesangan nya kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang, Muhammad cek Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa. Ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Keuna teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan. Cai di mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, wae tambah deui cuaca panas. Cai eueuh jang mandi-mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, kuari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanna leutik teu kauji ku jana. Jualan punyana jang dahar jeung jang inum dijualan jang dahar jeung jang inum cai eueuh pare gandrum terjadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadrop mak mulia ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering, kudu ayah sekian puluh juta ke rumah sakit. Anak gering, kudu ayah sekian juta. Eta ditegor ku aing cek Gusti Allah. Pamajikanana deui geus bisa marende ku ari. Kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene. Anak bisa kene marende. Incu bisa kene. Ieu pamajikan. Puyang kene. Puyang ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabalegaan. Yang itu siksa di aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa susah fakir. Nah ku ari bae susah luar biasa dari zaman baheula kakarak dibere 7 bulan 8 bulan pase cai diulah ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa geus luar biasa. Namun dibere 7 bulan wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugaan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu. Ieu mah kejadian alam bae cenah kiai. Disoekeun bisa kesungut sia ku aing. Kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah. Ieu fa akhadzahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah. Yatadallaluna supaya DP ka Gusti Allah. Di urang we boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir. Boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana. Cek majikan urang ngalamun bae, lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk. Nganaon geus jual. Batur membeli mobil, membeli motor, urang mau sepeda kempes teu gablag. Pan ieu mun maruliang kumaha ieu mah balalocot cek pamajikan atun di kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki ajeun deui kumaha keur bukar pikir cek pamajikanna atuh ngaji bae sugan bae ku Allah geus ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideukeutan geus bisa dideukeutan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara tiba heula aju dua majejes bae enggeus ngomong sia lah kada tah aya kana teh duit minjam kata tangga ndek ka mana tuh ka Gunung Kawi aing
dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi. Cek pamajikan ulah paneta mah engke bisa-bisa korban nyawa. Alah, nyawa-nyawa. Daripada malarat mendingan hese sakarat. Kadaya geus sia. Bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu. Kaja teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat. Kak, sing inget. Aing ge yang inget. Kalau ngomong sia. Yes, doakeun kakak. Doakeun keneh bae. Doakeun keneh beban ka Allah pan aya doakeun mah. Doakeun kakak. Sing mulus rahayu. Ikeur carita ngadoa tah. Nu tolol ge nu tolol wayang ngadoa mah ka Allah. Ai eta nu judi teh nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai. Waalaikumsalam. Minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun. Deuk naon tuh supaya nomor tembus. Aja kiai na daek deh tolol. Ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua, jangan kiai saparo kula saparo. Bener tah? Jangan bangun pondok. Deuh. Ngabangun pondok nang judi. Oplok kawehan. Tapi kiai na ngadoa aja kiai hikmat pan. Kiai hikmat asal duit bae. Eta teh deuk judi ge minta doana mah ka kiai. Deuk ka Gunung Kawi ge papajikan doakeun kakak sing mulus rahayu. Supaya ku pangeran dibere tada talaleun bae urang geus boga mah. Ari itu pan Gunung Kawi. Di Gunung Kawi teh kudu kaluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu kaluar antara iya dan tidak antara iya dan tidak lah daripada hararase. Heuh. Pertama nu korban anak nu bungsunya. Geus orok keneh tah mah. Pancet. Encit lauk emas. Saraset. Apa? Sekajadian. Gas lah pokoknya. Beres. Ngebedul. Eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat. Dibere miskin teh loba nu teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nusok ngaji mah pan nusok ngaji ngomongna moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor, dibere panas. Lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah, mudah-mudahan dibere. Can dibere keneh bae meureun Allah na can mere ka urang. Lah sanajan keur subur ge wae mah bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah. Ngeunaheun tentem bae, ngeunaheun. Moal aya ngarasul aja kabeh nang Allah. Berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, tubuh nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh kuari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya. Kitu beres. Nah, wali teh lamun deuk ngadoa teh penting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan bisi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres. Di dieu kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nailah Muhammad kaula ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kaula disiksa dicoba dibere paila dibere syiddatil fakri ba'sa wa dharra gering maksudna la'allahum yatadarrun supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cekeula teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yuk jadi masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa na ngeunaheun aju isukna istisqa deui terus Allahumma moal bakalah cak Allah teh geus antepkeun habek lah cak teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak nya teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah
Jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cekeuna teh. Aya lurah milu, camat milu, singkirkeun habak nu kos karar itu ieu. Ngahalangan doa sia kiai cak Allah teh mendak dek istisqa teh rapihan. Rapihan ieu mah ieu teh naon milu, ieu mah ulah, ieu mah milu. Geus nu perlu ban aki-aki. Ni